Iya kan Capital Sadaya aya dua nonoman. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Samitra Sadaya dur abadi manawe ayana nu jauh di Pilmura nu anggang di Padesaan anu demung perengenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sapertos biasa abah nepangan nyarengan Kanca Mitra Sadaya dina ngawaos mohon ngawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos. Kanca Mitra Sadaya periode ke uninga aya salah sawios tunjuk buanglah sampah pada tempatna hartosna upami gaduh mantan tong digigiwing we balangkeun kana wadahna. Ibu kapayuna. Oh iya, mangga wilujeng. Nah, Kanca Mitra Sadaya ieu nuju nanjak. Kanca Mitra Sadaya sok sanos haheho napas reng hapranjuk aya sarasa wios ibu dengan nasa ibu Ibu Etil Hayati. Ibu Etil Hayati mah pasti orang Sunda. Kami di mana bu? Kami di Kuningan. Di Kuningan haturan. Aduh bapak-bapak di Kuningan mah atuh sahib abi Pak Acep Ibu Ika haturan tepang sareng warga ibu insya Allah luar biasa. Ibu aya istilah dina babasan Sunda warisan sepuh kapungkur osok disebat seng serang panon. Kirang langkung upami di Kuningan maknana naon eta teh? Oh, upami di Kuningan seng serang panon teh nyaeta jalmi anu dipika resep. Anu dipika memet. Dipika memet, dipika resep, dipika geget. Eta mah murang kali teh nuju seng serang panon. Berarti eta murang kali teh nuju memejeuna aya ka resep. Luar biasa. Ibu mah memang di Kuningan ngadon bisaan, ngadon pinter jika Garut. Atur nuhun ibu. Kanca Mitra Sadaya cobi tinggal. Jalur pendakian hartosna budak hideung teu meunang ka luhur. Kudu nu bodas. Jiwaku tidak dapat menemukan tangga ke surga tanpa melalui keindahan bumi. Hartosna lamun dahar kudu ngajak-ngajak ulah sesoranganna. Kanca Mitra Sadaya mojang jedakan nu karagah akang teteh nu sarleh mah bapak nu waluya. Nini aki anu jelema rejeki paranjang yuswa. Ieu parantos aya di sabudeureun kawah Gunung Papandayan. Katelahna ieu teh hamparan Cantigi. Pameka ditu ningali sami Cantigi kaluhur katingali aya haseup ngebul pras meletup eta ti hadapeun kawah. Ieu kantos sababaraha kali ngabeleduk sesuai perjalananna, tapi ayeuna memang dinikmati atau napi tiasa dinikmati tiasa janten tempat kanggo refresh kanggo niiskeun pikir. Numutkeun ibu seng serang nu dimaksud seng serang panon naon? Seng upami anu kasarna nyolok mata buncelik. Naon tah? Dilewat gitu. Luar biasa. Seng serang panon majong upami nyolok mata buncelik mah luar biasa. Modus. Iya Kanca Mitra Sadaya aya dua nonoman. Batur pasang-pasangan ieu teh boga pasangan. Sampurasun. Rampes. Ieu orang Taros. Tadi ibu-ibu tiasa ngawaler. Naon disebat seng serang panon. Cik numutkeun Akang Boy. Seng serang panon teh naon?
geser. Dugi ka dieu heula we nya, urang sambungkeun bae juga dina film. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos.